Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing, wilujeng patepang deui sareng ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Dina pangajaran bahasa Sunda dinten ayeuna urang tos lebet ka tema 2, nyaeta tema ngeunaan kajadian dina kahirupan. Aya oge materi dina dinten ayeuna urang bakal ngabahas ngeunaan kecap-kecap antonim. Janten tujuan pangajaran urang dinten ayeuna nyaeta siswa bisa ngalarapkeun kecap-kecap antonim kana kalimah. Kecap antonim. Hideuk pasti pernah ngadangu istilah antonim. Jik aya nu terang teu naon hartosna ari antonim teh? Ya, antonim hartina nyaeta kecap-kecap lalawanan atawa dina bahasa Indonesia mah disebutna teh lawan kata. Ta ayeuna hayu urang titenan kalimah ieu. Di bumi Ika mah ayeuna teh nuju bunga margi bade syukuran. Ari di kulawarga almarhum Patatang nuju sedih sabab dikantun maot. Tadi dina kalimah aya kecap bunga. Bunga itu artinya bahagia. Teras aya deui kecap sedih. Kecap bunga jeung kecap sedih nyaeta dua kecap anu lalawanan. Atau artinya kata-kata yang berlawanan. Ya, jadi kecap bunga jeung kecap sedih mangrupakeun contoh kecap antonim. Ayeuna aya deui kecap-kecap kecap anu kaasup contoh kecap antonim. Yuk, urang tinggal naon wae kecapna. Contoh kecap antonim. Aya kecap indit. Antonimna nyaeta datang. Aya kecap leutik, antonimna nyaeta badag. Teras aya deui kecap nanya. Antonimna nyaeta ngajawab. Terus aya deui kecap muka. Antonimna nyaeta nutup. Aya deui kecap anyar. Antonimna nyaeta heubeul. Nu terakhir aya kecap luhur. Antonimna nyaeta handap. Kumaha tos kahartos materi kanggo dinten ayeuna nyaeta ngeunaan kecap antonim. Mudah-mudahan kahartosnya. Ayeuna kanggo pancena mangga hidup kerjakeun latihan 2 di buku paket bahasa Sundana kaca 20 genep nomor 1 dugi ka nomor 5. Pancena nyaeta hidup ngalarapkeun kecap-kecap antonim kana kalimah, atau tugasnya yaitu kalian menerapkan kata-kata antonim ke dalam kalimat. Gampilnya. Oke. Tah, barudak ayeuna sakitu wae pangajaran bahasa Sunda kanggo dinten ayeuna. Mudah-mudahan naon anu tos didugikeun ku ibu hidup tiasa ngartos, pancena oge tong hilap dikerjakeun pamitos rengse langsung dikepelkeun ka ibu. Sakitu wae pangajaran kanggo dinten ayeuna. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.